kuari ge sebenarnya mah dedeulean ahli Allah. Dedeulean ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet, aya nu geus ngabentuk babi. Komo di kota mah. Keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung leumpang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid. Kedaekeun salat, aya gadaeun salat di mushola nu jore biasa. Terus dedeuleannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol. Sanggeus ngobrol puncak obrolanana geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh dedeulean kula tim Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai cek manda kula mah di mushola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat di dinya cenah teh mah rombeng tetep bae kula mah salat sebab eta lah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji. Nomor kaduana neuli jelema cenah Kiai Timrak terus satengah sarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh. Hanya sababaraha gerintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi. Entek ku almarhum teh geus ulah loba omong. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi moal di pangeran-pangeran ku Kristen, Katolik jeung Protestan lamun Kangjeng Nabi Isa teu ngabogaan keistimewaan sangat menonjol. Dianggap keistimewaan Kangjeng Nabi Isa eta adalah merupakan geugehan Gusti. Cek umat-umat Kristen ai Isa namah emang manusia da dilahirkeun ngan pangeran nyurup ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Isa. Tadeui pangeran. Surap-surup teu puguh. Sakumaha hajin dijelaskan di zaman Kangjeng Nabi Isa teh ku kaum Hawariyun. Isa mah lain pangeran, manusia biasa. Nabi diangkat jadi rasul, diberelah mukjizat nu kamari dicaritakeun mukjizat sakitu luar biasana. 8 mukjizat menonjol terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Hiji, orok bisa ngomong. Lantaran Kangjeng malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah. Iz ayatukabbiruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian nyaho bae kana naon. Teu pernah belajar di sasaha anu ngawurukan Kangjeng Nabi Isa tapi nyahon. Isuk bakal anu pageto bakal anu minggu hareup bakal anu nyahon Kangjeng Nabi Isa. Bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kangjeng Nabi Isa. Nyahon guru bingungeun ka Kangjeng Nabi Isa. Ieulah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Bahkan nyen mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran. Dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh. Mantak dianggap pangeran ku Kristen teh cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah. Rasul Allah dibere mukjizat. Nu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cek kaum Hawariyun. Ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat teh pohara jasa cak kaum Hawariyun. Pengikut-pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kawkab nuturkeun. Pelet tamatuh. Ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wah, lamun urang nyaritakeun karomah warawali
diurang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nubelah dina kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin mare mana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai parem cek nyana parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantap urang di zarahan ge eta pohara jasa saya Asnawi mah di dieu nyana mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah masyaallah geus pokona mah hese wali mah atuh pan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di bakekeng nyaho teh di bakekeng eta bahasa bakekeng model tah eta teh Inggris asli di bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna eta teh geus tinggal asal kenop dipencet dur kumaha teh awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah teh eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae moal atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun anu kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah ti karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah moal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah tu istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tugas mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur di agung-agung teh hayang Gusti abdi di agung-agung besi hanas di dunia di agung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teh hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pan eta hayang ka Gusti teh eta angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aju salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu sedang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus pohara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola atuh kudu muter-muter tasbih da eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para
Wahabi kupara Muhammadiyah kupara gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema. Pembahasanana beki luhur beki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana dah cekel ku sia nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mantak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh baik padahal teu salah di akhirat pangheulana ka sorga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kudu bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah Aju ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dia jagana asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu kan sasar. Pan Allah mah di ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dia aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah. Lain wali nikah mah. Teu nyaho nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya. Tuh, iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade digerokeun kotok Kadieu di kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba goreng digoreng. Coba dahar. Bade atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh lamun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugezeuk mencit kotok, goreng jeung keluarga. Gom, inilah hudang deui. Isuk pencitnya mal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mukjizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang. Mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus. Moal diberes ya mah niatna ge kos kitu. Moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate. Aing mun bisa hiber mantep. Dek ka mana? Aing hayang ka Bali.
ialah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa. Cek kaum Hawariyun Isa kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun. Aya naon cek Kangjeng Nabi Isa? إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal. Ieu bageus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam. Kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk. Apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun? Kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa? Ayunazila alaina ma'idatan minas sama, pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami dek karumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun. Coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan. Ku haramat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa. Hei Isa, coba turunkeun di langit hidangan kami supaya neuleu. Masya Allah. Mendet jadi rasul teh berat. Kitu keneh jadi wali, emang kumaha gitu. Teu meunang salah kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supa-sapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Cek mantog sia kitu. Bener bae anakna mantog jak aing ge. Sia teu nurut ka aing, pan aing mah boga telu. Jawara tah mah kiai baula. Jelema di Ciduhan, kiai di Ciduhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakol ceger ka huluna. Alhamdulillah, sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Teu masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah atuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia Ciduh. Ayo ngadu Ciduh jeung aing sia. Lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui engke dibere engke dipenta eta kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai nya henteu cak Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekad sia. Ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta. Lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah, boga derajat teh moal naik. Tapi lamun dak diagung-agung, pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun. Sanes nu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki. Caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia, hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun, deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae. Oh, hamba ai. Naik ya. Naik. Ka mana? Ka tanggal kalapa? Tuh. Jadi lamun can dicoba can bisa tuh. Ketika dar diberean, tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana? Ti Gusti sanes ti murid eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadenge bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyana nama embungeun
ketika dicoba pahit anu luar biasa pahit kamaka pahitan anak dicarekan ku pamajikan anak boro-boro nyandung jeung usajian pugunya namanya rekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di mana dicarekan ku pamajikan anak kumis tinggal kumis tak gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang kalawang Sidina Umar da keur dijerot can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikan teu ngalawan Sidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu dicaritakeun akur naon gitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, ai prak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula mending balik, hoy kade Dengken kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyesehkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu eta inget ka dijana wah kajen teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe gitu ja muhun datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sidina Umar we jangan inget gitu. Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing bae ronjat naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjat naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget nangan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tah mah geus nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid Bu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah
sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieun ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teu ngajawabna qalu nuridu anna kula wa tatma'inna qulubuna cik kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua wa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah iman ka anjeun sebagai rasul Allah ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi anjeun teh diangkat jadi rasul tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat nomor kedua supaya tentrem hate nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngalawudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeusna gosala kemudian tawaddoa ngalawudu sanggeus tawaddoa masa make baju heula nu rapih dikunjukan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deureus si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wa tasala wa labisal masa wa shalla rakaataini
fataqta'a rasahu wa ghadda basarahu. Mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna. Kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna. Beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa. Salat rakaataini, salat 2 rakaat. Beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa. Sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul. Karak ngadoa. Doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur saenggeus diturunkeun pamay yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkeun hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 yapa di Yerusalem yapa yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turun hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap
tengahna caang ternyata horeng rampadan. Didinya nanampan teh dibungkus make kain berem. Make taplak anu berem. Bari cahaya anu luar biasa indahna. Kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara. Wah, indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis berem, di luhurna mega, di handapna mega, cahaya anu luar biasa. Masya Allah, bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut. Turun ke handap panazala, maka panazalatil malaikatu biha minas sama. Eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah, mega teh padahal malaikat. Di handap malaikat, di luhur malaikat, di tengah-tengah rampadan gede dibungkus make kain berem sinar anu luar biasa. Dibawa ku malaikat ke handap datang ka. Masya Allah. Eta teh bunga mah ayangan sieun. Sieun. Bunga kabeh. Jelema teu meunang aya nu nangtung kabeh. Teu meunang aya nu robah, jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah, sanajan lapar ditahan. Tetep di jero majelis bae nya. Terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek. Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kahara yang anjeun geus turun ti luhur langit sok geura gadahar. Ngabaged kabeh. Ngabaged naon ngabaged? Sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acat. Kaget luar biasa. Percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin. Haju di luhur kasur ngabaged nya. Geus dibukaan ngecek siga naik gerantah emang ngabaget baheulana. Kaget lantaran leuleuh gunung dua kaget. Teh geus sarua kaget. Kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget. Ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa, "Hayo geura dalahar." Ieu hidangan langsung ti Gusti Allah. Didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebat juara ragus biasa. Wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina. Ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar. Tetep embung. Kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula. Kok kuari embung? Sieun. Maneh heula. Kula mah pan tilok dahar teh Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna. Ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah, aya geura dahar. Embung tetep kudu anjeun heula. Maksudna sieun besi naon racun dan lain. Besi diracun mah nya ti luhur langit diracun. Embung, tapi tetep ai kudu ngadahar ti heula mah embung kami. Tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un. Cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha. Coba anjeun heula anu pangheulana ngadahar. Kami moal ka ngadahar. Kunaon Samun? Sieun. Empang tepuguh karuh tulun di langit. Jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu amid dunya hadza amin tu amil jannah. Apakah ieu teh kadaharan dunia, apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya. Cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza. Lain kadaharan dunia, lain kadaharan sorga. Naon atuh? Walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi. Ieu mah
hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mapan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtarahu Allah bi qudrati kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah fakulu coba aya gara dalahan bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruh Allah tetep kun anta awwalam may yakul minna anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minna yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khofu kunaon sara ieu lah tuh aya geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir dihareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tayyalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk siap mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa kadaharan nu luar biasa ngeuna kabeh kaum nanti yang ngerasa istimewa pisan ya ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hook asupkeun kunyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merekat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar ieu mah jang fakir miskin bae fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae belum tah nu sugih emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih cek Kangjeng Nabi Isa ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah nu sugih mah teu meunang lamun nu sugih ngadahar azab bakal datang tetep bae nya nanitah nu susah aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing beuli nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh dia jadi comblang nu sugih jadi diperintah perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nusugi teh geus baru susah kahesean nusugi ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun
aya instruksi selanjutnya nusugih mate menang endahan nusugih terus baik sanggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep baik nu susah diperintah Masya Allah jadi lain jangan nu susah mah makin kecepet baik nu susah mah makin susah baik nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari baik nu susah makin susah baik kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat typodol zero mana api buktiana nyana bae numpuk-numpuk harta luar biasa di anu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui hese yang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge harare SB dek dagang dari diusir tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep berkat nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rab cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun weh tamah kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa babalik kuari babalik nu tadina geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul sebagian umat teh balik kuari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa kufur teu percaya nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh kiai ngomong kiai lah kiai didenge Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram ieu haram itu haram sogok haram da ulah pati didenge ku sia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah geus kiai mah kedah ngocoprak bae urang kiai mah kiai atuh geus tetepan lobata nu ngomong geus kitu di Cikupa hiji teteh nu ngomong di Jati hiji ngomong gitu teh di Sepatan hiji teteh atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah geus bari jaloba kiai nu ngamenangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu menangkeun bae sogok binogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngamenangkeun sogokan ja kiai ge di Golkar loba keneh ya lain nyana bae kiai mah tah geus karari itu bae eta kadenge jasa tah kadenge jasa ku ceuli atuh boro-boro ka urang ka Kangjeng Nabi Isa ge ka Kangjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna mah teu aneh antepkeun bae geuna sacablakna sungut geuna sarua jeung manuk kera kabek ka ditu kayak karasa geus paeh mah nyana nah ieu kumaha ieu bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tadina anu komo nu tadina teh iman mah beukeuh teh iman ieu mah nu tadina iman ge haju kuari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah penting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi bangetna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak suara sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngaca kabeh jadi monyet jadi babi iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah awas pamaikfur cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelma anu kufur sabada diturunkeun ieu maidah
فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. Cek Gusti Allah, awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit. Aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing. Iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep pokoknya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji. Nomor kadua nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding teu ngadenge teu ngajeding kana dakwahna Kangjeng Nabi Isa eta lah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kuari ge sabenerna mah dedeleuan ahli Allah. Dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet, aya nu geus ngabentuk babi. Komo di kota mah. Keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung leumpang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid. Kedaekeun salat, aya gadaeun salat di mushola nu jore biasa. Terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol, sanggeus ngobrol puncak obrolanana geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh. Dedeleuan kula ti Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai. Manda kula mah di mushola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah. Kula salat di dinya cenah teh marombeng tetep bae kula mah salat sebab eta lah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji. Nomor kaduana neuleuh jelema cenah Kiai ti Merak terus satengah sarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh. Hanya sababaraha gerintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi. Entek ku almarhum teh geus ulah loba omong, kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut. Sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah. Di dieu lah ngendong sapoe sapeting, sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui. Balik deui ka Palembang. Eta lah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna, datang ka dieu gendong sapeting, balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah Kiai kuari mah dedeleuan. Geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai, nomor kadua anu pinuh ku kotor, nomor kadua neuleuh jelema babi, neuleuh jelema monyet babi. Kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna. Tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah. Kita ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae Kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah siban neangan kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok sugan aya nu meunang haram. Mantak ieu malamun dibuktikan ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa. Monyetna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyetna teh ieu mah monyet leutik, ieu mah monyet gede. Asana meureun bangsa uwa-uwa ieu mah. Masyaallah, geus parah jasa tuh, geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding. Karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu non gitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku alim. Eta teh sarua itu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkan kepada tabiin dilanjutkan ku para asbat tabiin dilanjutkan ku asbat terus datang ka kiwari mantak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwalti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat
mendingan disalametkeun bae urang dagang, urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak, urang meuli nu kes bae. Kitu keneh digawe make sugak-sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jae lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah. Atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teu jadi PNS. Kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS. Di golongan O ka golongan A. Emang darah. Aduh, ibu kos darah bae jeung ge aing nyahonna sakitu doang. Aya ge darah A, darah O. Nyana ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, kunaon lu mantak nyogok? Lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jang naon sia eta nyogok? Jang dahar. Apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia? Ngebagen di sidang itu ngebagen sia nda kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsyah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara, berbagai bahasa Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan. Tak kuari urang make bahasa Arab bae, hajut teu kaharti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaharti kitu teh. Donan kitu mantak diterjemah ge teu kaharti bahasa Arab teh. Ai sia teu kaharti, aya eueuh sia tajam belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabaraha? Abdi umur 60 tahun banyak teu ngarti bahasa Arab buat bahon bacaan pake naon ku sia abdi pake PNS jadi guru teu kuat mani eueuh kesempatan jang ngarti bahasa Arab buat bahon bacaan tolol sia ai beuteung dayut sia ai hotna teu ngarti goblok sia lamun dikitu-kitu ku malaikat saha anu salah coba deket ongkoh ka pondok pesantren deket ongkoh ka majelis taklim deket ongkoh ka kitu sakolahan bahasa Arab datang ka sia teu nyaho-nyaho acan khotbah sia pake leleg bae sia pake dahar bae ku sia waktu pake ulin bae sia ku waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan Zabaniyah rante siapkeun ieu jang PNS Sarip ke tengah kena ngerebek ieu mah pernah instruksi ti bupati sasia mau dimeyakeun nyaho seret jeung bupatina teh jauhan ke bahasa Arab hutbah acan seret dikitukeun sia cak aing kitu-kitu geura paeh ge sia ti heula aing padari eta uraian Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana aya kesempatan yang mondok teu mondok goblok lain Imam Syafi'i nu dicarekan lain ulama nu dicarekan PNS guru anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren kadenge ku jeung sia kadenge henteu aja di ditu di terjemahan teu goblok teh budak ku sportif teuing teh si budak murnikeun lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge eta mah teu sabaraha aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan teu seuri malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari can orang mah nya algojo senyum mun aya algojo deuk bayan yo tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae aku cinta pada Jahe ke cinta mah kudu aku cinta yang
eta kadinya neropna mauduna lamun endek cinta kudu senyum kudu seri cakawe stres ya we tapi lamun endek jadi algojo kudu marah mentak polisi sakapeng waktu mah tilok serius polisi keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge sim padahal cak urang ge ye polisi wau tetep teh seri helm seri padahal wau nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seri bae ge atuh teh serem nya polisi seri mana simnya asalnya cukup ku 1000 imah ya nanti seri-seri jangan mah ketika Pak damai aja dah berapa damai lagi berapa ada nih mana jangan begitu masukin yang lagi embungin di berek itu mah nyerekan tetep baik kudu anu tek jasukan dieta iya STNK jasukan dinyaset ajunya anak kaditu rada lempang heula saeutik ya galak sada ya udah langsung pancena kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok aduh masya Allah eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seri engke lamun di sidang berapa tahun sih hidup 50 gawe naon cinglu aduh tah urang ditanya soal khutbah ditanya soal sholat bener syarat jeung rukun apa henteu ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu nah engke anggeus nama di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal langsung bener surga salah seren tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati tun panjang nama masya Allah ketika orang teka harti khutbah mual khotibna nu ditanya mual kiaina nu ditanya pakai naon umur sia datang ka tenggarti khutbah acan aya nu ngahina ku ari mah ye mui nu ngahina aya mui kadang ku ceuli nu ngahina kumaha eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui mui mun kadang ku ceuli aing sungutna disoekeun sia ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik sia na gede mampu aing ge atuh kunaon ngahina kanu bener sia kudu tapakur aing bener apa henteu ulah nyalahkeun kanu bener jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti khutbah acan lain muina buku muina lain khotibna lain kiaina tanyana tuh dia teu disyaratkeun urang kudu tarjamah eta mah Muhammadiyah atuh ulah urutan Muhammadiyah Muhammadiyah mah nganggap khutbah dina Jumat teh jang khutbah carita lain khutbah salat geus salah nya nama nu mantak apeng-apengan ka ditu ai urang mah khutbah teh ganti 2 rakaat kitu zuhur nu mantak kudu boga wudu tata carana dan lain sebagainya aya atuh itu ulah urutan nu sasar mantak naon urang boga kitab lempeng tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet diganti jadi babi ieu teh terus datang ka kiwari nailah sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakatna para muhibinna diturunkeun ku Gusti Allah li awalina wa akhirina
jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjeng Nabi Isa wa akhirina urang ge kuari nyaho zaman Kangjeng Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teu mah tina Masehina 2014 atau 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang namun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa idal li awalina wa akhirina jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana poe Ahad poe Minggu nu antak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu poe Minggu teh poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu. Nah iyalah kitu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim doa Kangjeng Nabi Isa na tertera permintaan umatna tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awalina wa akhirina rugi nu teu ngaji poe ieu mah teu nyaho ka dongeng Kangjeng Nabi Isa alaihis salam urang mah ngaji lumayan nu di luar mah komo lumayanan jadinya kuari mah na ieu lah tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa kunaon eta Kangjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran apakah ngaku sorangan bahwa dirina jadi pangeran anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain kunaon lu mantak dijadikeun pangeran nah ieulah ayat selanjutna wallahu a'lam